Hah. Bararaseuh. Mantap, Pak. Alhamdulillah Gusti, dagang poe ayeuna mah rame. Bener cek Pak Ustad, hayang lancar rezeki mah kudu loba usaha jeung ngadoa. Lain datang ka dukun dah, kamari ge ngadon ka tipu dah, kumaha gimana. Tapi keun bae mata kitu ge meureun peringatan. Yen datang ka dukun teh lain jalan PHD. Dipikir-pikir masa percuma nyaba di lembur batur salila-lila, tapi hasilnya eueuh. Mun tiba heula teh cicing di lembur sorangan, nyieun we pausahaan sorangan. Meureun ayeuna teh tinggal ngalah hasilna. Kudu kumaha teh geus kieu aduh. Ya balik sing ngeleponan wae. Da, ieu motor. Toran untuk kabayar, duh. Lihat Pinter. enggak. Ip. Kenal keneh teh ka urang. Ai emang saha? Ih, kira aku mah nyapoho deui. Ke saha? Oh, Saha cik? duka. Ih, ai tugan teh ingat. Ieu teh urang Kamil ip mah nyapoho deui. Ah, Oh, ingat. Si kami nu baru teu keuletik na borokna hulu. atuh anu kitu ade bejakeun ip era masa lalu eta mah. Sok ka mana wae ayeuna sakarek nempo di lembut. Nya ip urang teh ieu gawe di kota. Biasalah gawe kantoran. Hebat manehna. Geus loba duit atuh ayeuna mah. Masalah duit mah ip. Hayang naon wae nu dipikah hayang ayeuna langsung dibeli urang mah. Keun atuh syukurna. Tapi ip boga duit teh urang nginjem lah. Sabaraha butuhna kitu? Teu gede ip 500.000. Aya sih 500.000 mah. Tapi butuh jangke burit. Tenang. Yang mayar TV. Tenang, urang pasti dibayar ieu. Awas we mun bohong. Tenang atuh ip, urang pasti dibayar. Iya. Namun teu maneh ka imah urang keneh lagi, namun teu ke urang ka imah maneh. Kumaha? Tapi sing inget, burit kudu bayar. Siap, Da lamun eueuh burit urang dicarekan ku si Mimi. Moal Yang tenang. setor TV. Pasti urang dibayar ip. Satunya, ulang si Mimi karunya di mas sorangan teh. Nya sok atuh Jung. Ayo. Tapi mau lihat teh kendala motor. Pastilah. Tokos. Assalamualaikum. Nu nya ip. Akhir menang oke. Hah? Boloh we si ip. Beunang we katipu ku urang. Nah, dan balik enak teh. Assalamualaikum. Nih. Waalaikumsalam. Selamat pi. Nah, terus ui. Pugu game itu masa enak badan jadi mantap mulangan daripada moto.
Nyatu istirahatkeun we Pi. Aing atos kamu bayar TV mana? Acan? Aya. Mana tuh? Kamu. Usaha. Kurencangan pipi si Kamil. Ih, aing pipipan apa li teh duit teh pake bayar TV. Kayak sore mi cenah jajabkeun ka dieu. Lamun eueuh ngajajabkeun ka dieu cuma tagih ka ditu. Mantap gerapi. Ulah loba ting ngadaharan paralon tah otak jadi boloon. Ih, aing. Itu sahanya awewe. Balik dia samperkeun. Ham. Nyari rawa ini. Ih, hari ini. Kita resepnya jawab kan. Ya bae teh siga nu bari ngomong kitu kunaon ih. Mun pugu A. Sok nyarios saat. Kieu A, pan abdi teh ngambut HP nupun kakak. Terus HP na pas menuju diangge, kakak murah. Jadi raksa. Tah abdi teh bingung kada kumaha ngagentosan HP si AA. Oh, gitu. Kayaknya si AA mah galak. Oh, gitu. Kira tuh. Kenalan heula, aya nami Neng teh saha? Pintan A, Abang kamu. Iya, namanya Neng Intan gua sok bingung. Keun kayak kuaa dipasih kangge nyalareskeun HP. Sabaraha kitu eta HP-na mun dilareskeun? duka atuh A kirang terang. Cikira Neng ningali HP-na. Paling neng, iya masih F200.000. Ya, kuaa dipasihnya. Ya, Neng, 500.000. Lias A tak ada. Ih, Nyatu hari maksana. Tapi da A, sakieu mah seueur teuing atuh. sok we candak, Neng. Tenang, Aa mah di bumi. Seueur keneh atuh malah macan dikeureuh kan. Nuhun atuh A. Mudah-mudahan sing kagentosan deui nya A. Amin. Sok ayeuna mah Neng angkat ke tukang servis HP. Di sini silan manten si Aa. Atau bade diantarkeun ku Aa. Lias A tak ada, jadi angkat nyalira we. Oh iya. Hati-hati, Neng. Assalamualaikum. Aduh. Kan eta poho duitnya nu si Iip. Lieur di wae atuh ieu mah. Aduh, kumaha nya? Tah, mendingan balik pulang. Ya bagus bau ya di tol. Tuh, seger kasih mani mah. Cukup kelek kan orang. Tapi iya duit mahanya kasih ini. Paketan. Lebih baik lah. Gampang. Si Ipa wis tinggal tipu we deui urang. Hahaha. Gampang. Itu teh juga si Kamil Waalaikumsalam.
Cager, men. Cager mana nih coba teh saha? Kumaha eta buruk dulu? Geus cager atuh ya nama. Kan syukur atuh cager. Li, kopi mah. Tapi dak eueuh kopi nageli. Kumaha sih pun orang kopi mana? Sorry Li. Urang mah tara ngopi sasetan nu murah nu kitu. Urang mah sakali ngopi di kafe. Jadi tara nyetop di mah teh. Ya atuh ngasaan kopi mahal. Mahal. Kayak atuh nya Li. Coba mahal urang ka jero. Ya, sok. Ya, Nah, ieu malin kopi. bari nageli mana mah ulah ngasaan kopi kitu. Bisi baru suheun panas beuteung. Ah, balaga kena hidup di kota. Iya. Li, apal tuh? Kamari tas beli motor. Anyar tah buktina ye. Nah, bisa gitu. Urang tuh ngetes Li, hayang apal bedana knalpot motor murah jeung knalpot motor mahal. Hari pakai sarua panas. Nyanya tuh di mana-mana ge aya knalpotna panas. Ya nu teh isna es batu. Ih, mana teh sabarana teh jama kaya atau jama bodoh. Nya nu kitu-kitu gitu. Apa? Kali, asa gara teu kieu ka itu ya. Oh, heueuh Li poho. Ieu baju meulina di Singapura. Ah, ini balaga pisan jauh-jauh teh ngeli baju. Tidak urang mah jalma beunghar Li. Mana emang masih? Ayolah, kumaha maneh we? Kali, hari ayeuna teh jam sabaraha sih? Apaan mana jadi eta boga jam? Bisi we beda, kan urang mah imah meulina beda. Jam ti Suis. Swiss meureun. Suis. Ih, Swiss lain Swiss. Emang beda tuh? Beda tuh. Aneh mah tuh rasa bejaan itu teh. Mil, mana duit teh? Cenek dianterkeun. Tuh, jadi si Mimi ngadat ka urang. Bayarna itu. Lah, sia mah. Cenah janji sorek dianterkeun, dago-dago wae buru bayar. Duitna can aya. Wah, kurang kaya. Karena hutang rese. Mana mah janji teh juga politikus. Janji-janji wungkul itu patihan teu. Wah. Mantakna, ulah sombong hirup teh. Bararaseuh. Mantap.